sebuah organisasi yang dikasih nama Nahdlatul Ulama, disingkat NU. NU teh lain nasi uduk lain. Nahdlatul Ulama artinya bangkitnya ulama, bahwa NU lahir untuk semata-mata menyelamatkan umat dari kesesatan luar di ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU bukan partai politik, NU bukan lembaga ekonomi. NU didirikan oleh ulama murni untuk menyelamatkan umat, mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab satu-satunya akidah dari 73 golongan, ayat Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Najariyah, Jabariyah, Musabbihah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah wae jadi 22 golongan, Khawarij 20 golongan, Mu'tazilah 20 golongan, Murji'ah 5 golongan, Najariyah 3 golongan, Jabariyah sabolongan, Musabbihah sabolongan, Ahlus Sunnah wal Jamaah sabolongan. Jumlah 73 golongan anu saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnari, kabeh cilaka alias jadi ahli neraka, illa wahidatan, kecuali anu hiji nu bakal salah salamat. Berarti maros kadulu sim kuring ngiring kanu seueur cilaka kanu hiji salamat, kanu seueur cilaka kanu hiji salamat. Wios cilaka kedang abring ieu dek kanu loba we bima bener salah eta sanes kitu sanajan hiji da salamat dek ngiring kanu salah salamat. Saha eta ketika Rasulullah ditaras ku sahabat, man hiya ya Rasulullah, saha he utusan Allah nu saur sajra bakal salamat tina seuneu neraka? Saha? Walerna ma ana alaihi wa ashabi, sahabae urang mana bae, bajuna kumaha bae, kulitna kumaha bae, bahasana kumaha bae, nu milu ka kami jeung ka sahabat kami. Ngiring ka anjeunna disebut Ahlus Sunnah, ngiring ka sahabat anjeunna disebut Ahlul Jamaah. Nu mawi ku Imam Tabrani ditegaskeun, nu bakal salamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nu mawi ibu bapak hadirin sadaya dulur sim kuring, nu hayang salamat parat nepikeun ka akhirat, kudu pageuh kudu pengkuh nepikeun ka samaorna, ulah incah balilahan cicing dina akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajengan geningan Ahlus Sunnah wal Jamaah teh rupa-rupanya tong aneh ibu bapak dapatot gamarnya rupa aya pengikut Nabi jeung sahabat Nabi anu ukurna dasar hukum Quran hadis sungkul eta nu kitu kumpulanana wadahna organisasina ngaranna Persis alias Persatuan Islam nu lahir tahun 1923. Aya pengikut Nabi jeung sahabat Nabi anu nganggo dasar hukum Quran hadis jeung ijtihad, maka ijma sahabat di jerona eta nu kitu wadahna organisasina adalah Muhammadiyah nu lahir tahun 1912. Aya pengikut Nabi jeung sahabat Nabi anu nganggo dasar hukum Quran hadis tambahan ijma jeung kias. Status ijma kias lain nambahan Quran lain nambahan hadis, lain ngurangan Quran lain ngurangan hadis, tapi menjelaskan atau netelakeun tentang isi Al-Quran, netelakeun tentang isi al-hadis kasaha ka umat-umat nu ararawang juga urang supaya nyaho isina Quran sareng hadis. Eta nu kitu wadahna organisasina tempatna imahna ngaranna Nahdlatul Ulama nu lahir tahun 1920. Atuh persis Muhammadiyah NU teh beda, aya bedana aya saruana. Saruana di mana? Syahadatna sami, salat subuh 2 rakaat, lohor asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kiblatna sarua ka Ka'bah, ti dieu mah kabelah kulon. Mana nu beda? Dina urusan furu'iyah. Namun ayeuna tarawehna 11, tahlil tara, ziarah kubur tara, talqin mayyit tara, simtud durun tara, maca barzakji tara, marhaba tara, shalawat teu make sayyidina. Eta nu kitu kelompokna imahna wadahna persis. Muludan makadang, rajaban makadang, tahlil makadang, talqin mayyit tara, kunut subuh tara, ziarah kubur tara, marhabaan tara. Eta nu kitu wadahna Muhammadiyah. Tahlil kosong, ziarah kubur kosong, talqin mayyit kosong, memeh salat usolli, salat subuh kunut namun pengikut mazhab Syafi'i, haul kosong, maca barzakh di kosong. Eta nu kitu wadahna organisasina tempatna Nahdlatul Ulama. Ari urang dieu kosong ziarah kubur, urang dia nu maot kosok tahlil, nu maot kosok tahlil, kosok lain nu maot tahlil resepsion, iya, kosok talqin mayyit, kosok marhaba, kosok baca barzakji. Wadah ideologina adalah Nahdlatul Ulama. Abi macana ajengan
sanes NU abi mah muslimat mohon NU